kuanana ketika jada lempang tasbih naragag di rel kereta api. Iya kereta di Jakarta ke Rangkas Bitung dekat itu kapan ayat tasbih didinya ngoser nu mantak kiai baheula halarebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Kiai Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar hararebat tu kuari muridna saantero urang nyaritakeun Patul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juban berarti Mama Ocok. Jadi kan boga jalur-jalur moal kaluar tidinya janyana nu mimiti ngembangkeun. Kok hararebat amat sih Riyadhah. Indonesia bisa merdeka jeung ketika ngalawan musuh di lemagaraga sararakti kolot-kolot baheula anu kuari araraya keneh anu jarago pencana eta teh berkat perang baheula. Kolot-kolot anu baheula lu kuari aya keneh umurna 90 100 tahun anu nyeuleuh baheula milu memperjuangkan negara sararakti akibat perang baheula. Ki Ahmad nu mantak diseret teh serang datang ka pos ka dieu teu naon ku guruna nyana diasupkeun ka liang. Emang kumaha gitu? Ku guruna digali 2,5 meter 2 meter diasupkeun ka jero ditutupan selama 40 peuting ditah di jero. Je emang kumaha? Nanti ketika dibuka dipersilakan untuk siap tampil jadi garda terdepan bareng jeung Bung Karno. Ye atuh manang kitu heula. Ketika Bung Karno di jero penjara, liang Ki Ahmad asup jalan luhur liangan segede cinggir doang nyana asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Bung Karno jalan mana euy? Ya kan dikunci lalu ngomong tuh jalan jalan eta leutik itu lamun aing keluar kudu kumaha adieu baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma abali bejakeun gua yang direkam sia tuh bajar pelit bae ojol jeung sapi atuh dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim perem asup tak keluar Masya Allah jadi orang dari luar yuk orang ke Tanah Abang yuk ke Tanah Abang nyana Masya Allah begitu Belanda ningali kadenya Bung Karno tidak ada jalan mana dia ini bukan orang teangan orang dan janda di Tanah Abang keur ngarobrol jeung Habib Usman. Ya Allah ya Rabbi Masya Allah tah dek memperjuangkan negara teh kudu bisa kos kitu heula. Kuari lamun diperangkeun ulah jeung Amerika ulah jeung Amerika jeung Malaysia bae hayu berangkat kabeh Haji Pendi ti heula paeh kabeh tinggal Haji Pendi cek Malaysia ini mah tidak usah ditembak entar juga mati sendiri. Aduh Gusti Allah jajatena hararebat tu baraheula mah Riyadhah puasa Masya Allah nu mantak kiai baheula halarebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Kiai Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya, urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar hararebat tu kuari muridna saantero urang nyaritakeun Patul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi.
lamun urang nyaritakeun ukudul juman berarti mama ocok jadikan boga jalur-jalur moal kaluar tidinya jangan nyana nu mimiti ngembangkeun kok hararebat amat sih riadoh atuh riadoh nanya nama barang geus jadi kiai teh isin di kiai ke barang geus jadi kiai teh beuki waro barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai geus beuki api kebelah dia nang sing jelegur Mama Bakri pohara jasa ningali zahirna mah biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae tetapi batinna pohara jasa kanyahoan batinna pohara emang kumaha Kiai Jawa Tengah dek dajakeun hiji masalah ke Mama Bakri geus nulis ti heula can aya HP can aya telepon pan harita mah nu bakal ditanyakeun 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri masalah kahiji anu masalah kedua anu masalah tat teundeun di dijablek bae begitu tamu datang assalamualaikum mama ana di tukang bae kieu barang di deuleu masyaallah nu deuk ditanyakeun ku urang ieu waduh geus teu kudu kapanggih jelema atuh berarti kan jago jasa ya Allah ya Rabbi eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat riadohna lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kahebatanna carita kahebatanna eta jamul Mama itu prawira ngaji jamul jawabna di dinya Mama itu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nusuk mawaan kitabna tah eta teh lain jago ngaji nama geus teu aneh tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api ieu kereta ti Jakarta ke ka Rangkas Bitung endeu ka ditu ka Pandegan aya tasbih di dinya ngoser kereta ngoser masinis ge kaget iya jurig naon cak kana tidak ayekeun barang di dalam Masya Allah aya tasbih teu waniun nyokot tak tasbih sieun geus masinis bebeja euy masyarakat dulur saha ieu nu ragag tasbih coba saha begitu teh dibeja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim cek kareta maju coba tasbih Haji Pendi udah tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit deui bari leungit tasbih teh nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekal aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid bae mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan nama teh subhanallah mah dalil Muhammadiyah mah kos gitu goblokna apa itu ahli sunnah wal jamaah nu kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan cakna teh ye itu Muhammadiyah itu kos gara itu mah lamun ngomong jeung aing maka dia sungut siapa yang disoekeun sia tungtung nama urusan tasbih bae gelut kunaon eta bisa hararebat kitu riadohna teu sambarangan barang dahar ieu ti saha ieu ti pamarentah oh bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot itu berarti terus jeung sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gabus jem jeung kakap jeung Jamal mahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabus siem kakap udah dibawa geus bungah bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres ye dibikeun dan coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mah bunga cek abad kanyawan we teh terinasi
geus aya dibungkus dek di bawah tuh kulon mau kos kieu cek ada teh geus dibungkus dek titah di bawah tinggal mawa doang ditinggalkeun naonan cek teh eta saha nu ngabejaan naon eta riyadho ananyana teh riyadho teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari mah lain kitu ka mana kiai naik aing geus jadi mama kieu baheula kiai malu naik tinggal murid da seri sial da guru tolol menang setahun kali jadi assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya wah geus bingung murid geus bingung murid teh baheula beubeut dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atuh pek bae masalah atuh kudu dirobah bae beureun ieu negara bentukna jadi negara Islam ai satuju mah pek bae ai kira-kira bakal huru hara berat mah teu kudu jabuktina guru-guru urang di negara demokrasi jadi wali jadi kutub masalah aju iya acak-acakan jalain demokrasi dan acak-acakan sebenarnya mah jelemana bae eta mah jalamun kurang dilaksanakeun nu semestina mah APBD Tangerang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana Serang sesuaikeun Jakarta sesuaikeun jauh masyarakat dia bakal mengakui heueuh atuh ngagunakeun duit batur bae sakitu hesena atuh komo nu kerem komo nu njana duit rakyat bae dikarayatkeun sakieu hesena atuh komo nu nyana geus berarti ta bupati gubernur nyana pangpelit-pelitna sadunya sebenarnya pelit lamun hayang nyaho nu pelit eta nyana masyarakat eta nyebutkeun pelit teh kanyana tah sebab naon duit batur bae dikabaturkeun deui hese atuh komo nu nyana sia mah di dieu mah iya bener ih mun nyana ente dilanat ku malaikat sia emang kumaha gitu ulah kitu cenah kiai ente mah kitu bae wal dzikrul ni atuh lamun jelema muson rajam lamun jelema guer muson parawan atawa bujang 100 jilidan setelah 100 jilidan tagribu amin piceun setahun ka mana ila masafati qasrin fama fauqaha piceun aya di urang mah kuari lamun dipikeun sama tapatu qasrin teh saukuran koser ti dieu ka Pandeglang atuh bisa balik deui fama fauqaha nah mentak di dieu mah urusanana pemerintah kamana dipijena supaya nyana teh ulah bisa balik deui sebab lamun balik deui bisa ngalaksanakeun zina nu mentak wa idza ayanal imam jihatan falaisa lahu talabu ghaiya di mana geus ditangtukeun ku pemerintah untuk dibuang ke salah satu tempat teu meunang milih zaid zina rajam muson zaid zina lantaran nyana teh lain muson 100 jilidan piceun urang kuari piceun ka Pandeglang balik deui piceun ka Lampung balik deui dipiceun ka Sulawesi balik deui piceun ku urang ka pulo anu pulo eta teh hese balik modar geus ka mana cenah kiai di Indonesia teh aya sababaraha pulo nu encan terjamah ku urang piceun ka dinya di atuh cenah dinya mah loba gajah cenah atuh teh ke mah lo sia ulin jeung gajah habek di ditu tapi ke Sulawesi ke Kalimantan anu hese nya balik di Kalimantan ge kota na atuh loba jelema teu pakapungan-pakapunganan di Kalimantan memang kumaha gitu Kalimantan kan 5 kalian Pulau Jawa eta teh aya sababaraha daerah nu encan katinjak ku jelema di Kalimantan emang kumaha gitu Kalimantan ya Allah ya Rabbi
ngemantak dokter lamun geus dikirim ke Kalimantan nya nangis gideg bae waduh parah jasa ti kota naik mobil 12 jam kadang leumpang nage kieu net hanya untuk meraih gelar tapi nyana dipiceut aya bagusna supaya prihatin ieu Kalimantan loba kene daerah-daerah anu encan terjamah ku manusia. Masya Allah kos gitulah orang lamun nganyahokeun tentang hukum Al-Qur'anul Karim supaya nyaho bae abeh urang tambah sadar nu kungsi zina tobat ka Gusti Allah ulah bebeja ka sasaha cukup bae ka Gusti Allah insyaallah diampura. Ya Allah ya Rabbi abdi keur ngorang kungsi zina Gusti aju mangkaning abdi di dieu endek ngangsongkeun diri titah di hanteja nagaranan teu leumpang abdi sakira-kira di nagara ieu ngalaksanakeun hukum had abdi mah siap dihad ngan kulantaran henteu tapi abdi hayang salamet di akhirat Gusti hampura ulah eureun-eureun baca istighfar jeung ulah jeung kudu kado lah balik deh insyaallah begitu dipanggil Junaid masuk mana zinahnya mun kunaon mana zinah etalah dosa abdi ku abdi ditarima aju mana kulon teu dirhad waktu di Indonesia tanyakan saja kepada Bapak Jokowi sebagai presiden saya, mengapa saya tidak dihad padahal saya sudah sadar andai kata dilaksanakan hukum had kamu siap? Sangat siap. Setelah itu saya terus beristighfar kepada Allah ya Allah andai kata dihad ma abdi gendek dihad lantaran teu dilaksanakeun abdi tundek kumaha abdi terus be istighfar Gusti hampura ka Gusti Allah. Benar siap bejakeun coba ka Gusti Allah malaikat coba laporkeun ka Gusti Allah siap sok Gusti Allah laporkeun di Allah ya Rabbi aya seorang manusia tukang zina kemudian nyana gitu kumaha oh aing leuwih nyaho malaikat andai kata dilaksanakan hukum had jana siap dihadngan kulantaran henteu sebab bentuk negarana lain negara Islam aing mah deuk nyiksa pamarentahna bae ngan adapun janana mah geus bae ka sorgakeun tuh rakyat mah babari sorga tinggal pamarentahna bae ku aing deuk dikerekep-kerekepkeun maksudna deuk ditanya kunaon henteu make hukum Islam sakitu. Tinggal orang nyaritakeun tentang wa yughrabu ghribun wallahu a'lam bissawab.